Pan, nek iraha ieu kawin. Deung-deungeun mangus kawin deui mama undangan diundangan deui eta ka ditu ka imah batur lah anu 2 kali. Undangan. Karena teh nek iraha. Mesti mau lah ngomong-ngomongkeun kawin. Doang ada teh bucan gawe-gawe aja, selalu naik daek, kawin sama pengangguran. Udah open kieu. Atuh jalma mah dimilikan anak king. Taring rumah tangga mangke dimilikan ku pangeran mun teu peurem. Eta sorangan nu daglidug atuh salah sorangan disakolahkeun luhur ku indung mah. Nu daglidug bae di kampung atuh coba ka kota. Rese pori mah gawe ka kota kudu make admin, kudu make orang dalam segala. Rese pori mah. Nah, anta admin. Atuh duit. Betul. Oh. Atuh nyian. Biar ka mana jadi laduk bae di mah. Atuh ngajual-jual kotok heula. Tan boga mah kotok. Hah? Ayo kotok jago teh nu di kolong. Kepayu tah mah ieu. Cek saha. Ari anakna daek mah indung mah nek kotok nek naon bagi nek dijual yang penting mah anakna ulah dudak glidug bae di kampung. Si mah ulah gandeng, jadi beuteung lapar geus nyangut lah. Atuh jangan suluh henteu, hayang dahar bae tuh beas dahar ka ditu. Ai mah indung ngalah suluh teu bisa imah tanggal suluh bareng. Kabina-bina. Kudu ngalah suluh nya kudu ngalah cai eta indung emang pembantunya. Ku anak digawekeun mah. Kumaha Atuh kitu. pantes lagi eta geus bujang lalakeun suluh kana kolot. Teu bisa. Lain teu bisa ngetul da manu kitu ngetul. Teu bisa mah eta. Teu bisa nanaon ieu na leumpuk karena eta teu bisa eta mah ngetul. Si kumaha mah bae burung ya nek leumpang. Oh, mabur ka ditu ulah balik deui eta lamun eta teu menang kejo, teu menang nanaon ulah balik.